Ya, tamati SMA saya rek cerita ya. Oh, jangan anak tuh. Jadi cerita ya, mah cerita dongeng lah ya. Nyasor ka dongeng mah. Cerita aya anu lumpuh, Oh. jeung anu buta. Waktu sahabatan, misalkan ieu buta, ieu lumpuh. Angkot diangkotkeun. Ya. Nah, jeung anu buta teh urang ulin yuk, jeung ngelumpuh teh kan urang teh bisa lempang. Ayeuna ngelumpuh digandong lah ka buta. Nya digandong jadi bisa lempang ye. Nah nyaliwatan solokan lain walungan. Cek anu lumpuh teh galak-galak cenah aya nu mani. Heeh, benar. Nah, cek buta cek anu lumpuh teh cek anu buta teh pasti awalnya nu mani nanya. Ya gitu. Cek anu lumpuh teh geuning manehnya no. Tadi nu tongong cenah aya nu ngajenol cenah. Oh, bener.